setengah-setengah kan orang celaka meureun celaka mah sah nu nyaho meureun tak kitu cenah serangan makan cenah ka urang teh yang gitu nah emang harga 800 akang 400 akang 4,5 gitu 4,5 gara-gara cilaka tak gitu beuna kan si abah mah parang-parang ayo cenah teu narima tadi nya pas malam minggu bah bereskeun bah eta ge teh harga di telepon langsung dia ka pintu langsung si abah teh nyeum duit gope nah cek urang mah si duit gope teh anteurkeun ka ditu ame ge abang beres deur baga kita datang teu dianterkeun si duit teh sabab mah di sabab mah nyusul ka imah meureun sedangkan si pegawai eta teh nya wauheun ka si Uus mana? Ini nantunan gawe wapieun. Oh masih dulu.